Welcome to Be Creative Channel. Mang. Naon si teh? Lain ide zaman dina pikir-pikir teuing. Na kumaha? Da dapur mah kudu anggar ngembul, Mang. Bayangkeun ieu teh. Nya heueuh. Ai rencana maneh naon kira-kira ayeuna euy? Kumaha lamun ayeuna urang ieu yang urang maling cenah mah lah. Hey! Ulah eta teh euy. Dilarang deuleu eta teh. Ku agama geus dilarang maling teh ngarugikeun batur. Ku negara pon nya kitu deui aya hukumanana sia teh. Aduh ya. Kieu atuh, Mang. Kumaha kina? Ayeuna mah kieu, Mang. Kieu ayeuna mah, Mang. King sok kumaha? Kan loba warung ieu. Di urang teh loba warung, Lin. Heueuh loba warung. Ajak ngobrol nu boga warung ku didinya, Mang. Ai kitu. Ku didinya ajak ngobrol, tukang warung bawa cing jauh. Tauing rek abus ka jero. Cokot wae duitna kabel dinu selekna. Eta mah lain maling, Mang. Eta mah nyokot anu keur bongo. Teu nanaon eta mah, Mang. Geus sarua kene maling Indonesia teh goblok. Lain eta mah, Mang. Lain maling. Ya ku aing awas dilaporkeun sia ku aing di video ongkoh. Nah, video ini teh. Hah? Aduh. Ampun Gusti, di prank aing. Duh, untung di video ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk semuanya. Kembali dengan Be Creative Channel. Untuk kali ini saya berkunjung ke rumah seseorang, ke tempat seseorang yang luar biasa. Saya ditemani dengan dalang muda yang berbakat. Aduh, lebih Bakat kunaon? bakat kurikulum itu kan kita itu anak muda yang harus paham, yang harus melestarikan akan budaya yang spektakuler yang ada di Indonesia. Salah satunya ya wayang golek. Ngubutna negara windu bukiteng cali bodas tetantel kanu lemah puluhan tercang-cangan orai pula moal bahawang sula pamang Manusia. Oh, Ulah kagen manusia. untuk penguasaan cerita kurang lebih ada sekitar 280 cerita gitu kan. Kita punya budaya. Saya ingatkan, kita punya budaya yang luar biasa. Saya akan menghadirkan sebuah jalan dan cara bersama dengan tim Putu Sinergi Harja dan tetap untuk Budaya. budaya. Cag.